nu tadina atas nama ibu jadi astana tingali, nu boga ngaran di handap ngarana di luhur, sebenarnya atas nama. Semua yang kita miliki atas nama. Maot we kakakna, namanya di atas, yang punya nama di bawah dikubur. Maka eta ngaran kakak leungit dina susuratan STNK BPKB nu tadi ngaran kakak bisa robah, bisa jadi ngaran anak atau ngaran batur. Surat tanah SPPT nu tadi ngaran kakak ngaran batur. Bahkan surat kawin sok siap surat kawin nu tadi ngaran kakak ngaran batur, cok nya mobilna ditumpahkan, nyok bikang ditumpahkan. Oh, ingat-ingat ku teteh sabaraha kali ngomongkan RT. So, komo untuk kabere dah. Dulu awak RT sampai ke begang. Beak dia ngomongkan, sampai ke ngebul batur. Sabaraha kali teteh ngomongkan mitoha. Sabaraha kali ngomongkan tetangga. Tuh. Sabaraha kali teteh ngomongkan ustad. Oh sok pengajian, oh sok. Ngan balik di pengajian teh. Aing mah keheul tak ka ustad. Aing kitu mata ka aing horeang ngaji teh horeang. Aing kitu, ada ustad eta mah jangan nyindiran wae aing ngaji. Bosan aing mah. Gitu. Naon sebabna asa kasindiran ece. Maaf teh, lamun ustad ngabahas hiji hukum, hiji karakter, hiji akhlak, kalakuan teteh kabahas naon salah ustad atuh henteu gawe ta ustad. Nyindiran ece. Pagawean. Eta mah seperti kieu, jelema kaserempet kareta, salah jelema salah kareta. Salah jelema kudu ngajedog di dinya. Salah jelema. Kenapa menjedog di situ? Coba geser tong dina rel kareta atau mau kaserempet. Ieu ge sarua teteh ge, coba kalakuan robah, geser kalakuan teh. Ustad ngebahas gibah, moal ka sini, ustad ngebahas Bang Emok, moal ka sini. Moal. Mudah-mudahan sasieur sabeunyereun aya keur nyaangan urang deui nya. Keur mah di dieu alhamdulillah beuki sieur jeung beunyeurnya. Satu acan langkung tebih panginten mangga urang sasarengan picinan heula tah runtah nu aya dina hati urang masing-masing siap. Kita baca sholawat siap. Yo, urang baca sholawat. Kabeh kudu miluan, kudu kompak. Siap. Yo. Jedog lain sok poho cicing. Bedil gua ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahir salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana
hawa hasrat ingin bertemu, kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma sholli wa sallim adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bimulkillahi. Hey 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 hey, ha 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 ha, ho ho ho. Allahumma salli wa sallim wa barik. Para sepuh sadayana hapunten da aing harapan ibu-ibu mah teu bisa langsung dinas gitu. Jadi hampura bae ieu mah kanu hate lempeng nya. Nya kanu boga hate lempeng mah ulah kaganggu kieu nya. Ulah kaganggu anu rumasa saringan geus saringan alus nya eta mah tinggal fokus we ngalus-ngalusnya. Alus-alus tapi ulah poho masyarakat mah nu saringan alus aya, nu saringan badag oge aya. Hartina jelema anu geus sepi tina maksiat aya, aya nu keneh beuki belang betong aya, ngan kali-kali masuk eling aya. Tah urang kudu kunaon, kudu surti urang ogenan, sebab tugas urang mah nyaeta amar ma'ruf nahi. Atuh lamun urang rek negakeun amar ma'ruf nahi mungkar ulah bauan, ulah bauan. Nu sok ka masjid ulah sok bauan kana tara ka masjid, sebab bisa jadi Allah ngagulak-gilakeun hate jalma nu tadina sok ka masjid jadi tara, nu tara jadi tah kitu. Sakit deui, nu tadina sok ka masjid jadi nu tadina tara jadi naon sebabna? Urang kadang-kadang aya nilu kasalahan batur mah atul sok buru-buru hayang ngajual nya. Bo bo mantak ieu oge nu rek dibahas ku urang ayeuna teh adalah perkara nu mantak ngahalangan salat urang wusul ka Allah, perkara nu mantak ngahalangan salat urang nepi ka Allah. Oh sok salat mah sok bari jeung kacarucut ge. Urang mah salat teh pang sesa ti kebon, sesa di pasar, sesa ulin, sesa nguseup. Aya tukang nguseup aya? Ulah eureun nguseup mah can paeh mah. Ulah eureun. Betul. Wow, jadi kade urang sebab kabeh ogenan jalma harapan hoyong salah, hoyong salamet. Lembur naon ya? Pasir. Kemana ceki? Ajong. Ih, aing loba gangguan haram jadah. Urang pasir Bogor ieu teu lalaki teu aweh teu kolot teu ngora, taya miskin taya beungar taya raya taya pejabat, kabeh oge neangan jalan pisalameteun. Betul. Kabeh oge neangan jalan pisalameteun. Aya anu dianteur ku ilmu na jeung kadaekna, aya oge nu dianteur ku ilmu tapi eueuh, aya oge nu dianteur ku kadaek tapi eueuh. Mantap urang teh sajial salian teh sibuk neangan sangu atuh kudu daek neangan sabab lamun urang hirup teu boga sangu bakalap, atuh lamun urang hirup teu boga ilmu bakal sas.
teu boga ilmu teu gablek sangu hirup bakal mod sakede eueuh sangu eueuh ilmu hirup bakal hirup teu boga sangu bakal lamun teu boga ilmu bakal atuh lamun eueuh sangu teu gablek ilmu hirup bakal ulah bari molotot ka aing nyebut modarna. Jadi penting ilmu teh penting. Yakin? Apa kau yakin Haren? Jaga ucapanmu. Hei. Apakah kau jujur? Tidak Rosalinda. Hei. Benar ilmu teh penting. Nah ari jemput penting mah urang teh sapoe teu wani ninggalkeun neangan sangu nah ai saminggu ninggalkeun neangan ilmu teu rugi oke deh penting ilmu teh lamun ilmu penting atuh naha geuning eueuh rasa hanjakal eueuh rasa hariwang eueuh rasana langsa seperti urang sapoe teu neangan sangu sapoe teu neangan sangu eueuh teu naon urang teh hariwang sieun teu dahar sebab sieun teu ngising atuh hor ngising naon atuh dahar mah sapoe teu neangan sangu hariwang eta ibu geus ngecabrak wae atuh usaha atuh Pak usaha Pak ulah molor wae ih aing mah teu kabeneran gua geus salah kitu kabeneran ka mana si bapak tuh da si bapak sia mah molor wae tempo batur tuh usaha batur mah aing mah neuleuh si Etin aya beheungan neuleuh si Iroh leungeunna ayaan pan sage aya eueuh aing mah hapur doang bo eta aya mitoha ka imah nyi mana salaki maneh tuh mah di jero keur naon keur latihan paeh pedah molor wae meureun sapoe teu neangan sangu jelema hariwang sieun teu hirup sieun teu manggih dahar tapi saminggu sabulan teu neangan ilmu jelema damang-damang saja padahal ditarimana amal soleh urang lamun dibarengan ku ilmu matak yeuh mihape ka urang dieu nya penting sangu penting ilmu keduanya harus seimbang kenapa why di mana ada why di situ ada becus itu why because kita berada di dunia jeung dunia teh kabagi tilu hiji sabagian keur jalma mukmin sabagian keur jalma munafik sabagian deui keur jalma kafir sakali deui dunia itu terbagi ngomong dunia ngomong amit-amit saya gitu dunia kabagi tiga tilu sebener atuh tiga tilu dunia itu terbagi tiga sabodok rek tilu sabodok lah hiji keur jalma mukmin dua jalma munafik tilu jalma kafir urang mukmin lain munafik lain kafir lain oke tong ka ngajawab cing heula adapun dunia keur urang keur jalma mukmin maka dunia jadi bekal naon bekal ibadah bekal naon supaya bisa taat ke Allah bekal naon supaya bisa takwa ke Allah adapun dunia keur jalma munafik hanya untuk menjadi perhiasan berbangga-bangga kur menjadi alat pamer alat sombong alat kupur eta keur jalma munafik adapun aing mah teu balotot naon adapun keur jalma kafir maka dunia hanya menjadi alat kesenangan menjadi alat yuhibbuna dunya wa yangsaunal akhirata mereka mencintai dunia dan lupa akan akhirat bahkan mereka benci dengan namanya kematian
beda jeung mukmin yang merindukan kematian. Kenapa? Karena setelah kematian mereka akan berjumpa dengan Robnya dan akan diberikan reward, kenikmatan yang abadi. Atuh lamun urang dieu neangan bea sariter 2 liter bari jeung wani ninggalkeun salat, eta teh berarti geus nukerkeun kabagjaan anu abadi. Neangan bea sariter 2 liter 1 kilo 2 kilo tega ninggalkeun salat, eta teh akang geus nukerkeun dunia anu sifatna eta dunia ngan ukur merecet koneng. Atuh geus sakitu-kituna dunia mah. Makar kene hiji supaya nyambung ya, supaya nyambung. Osok salat mah osok, tapi urang dari tahun ke tahun kualitas salat urang can aya peningkatan. Betul. Urang setiap tahun ke tahun Isra Mi'raj teu pernah absen, tapi dari tahun ke tahun angger bae nu berjamaah mah ekna neui. Sugan beres rajaban masjid ngadak-adak penuh teu kabuat jamaah. Aing ge sok sanajan aing tara salat di dieu nyaho aing. Angger bae limaan, hiji Ki Sukri, 2 Mang Juned, 3 Mang Dedi kadinya, 4 Mang Mamat kadinya. Aya ini hiji Ce Edah. Bo, mari kita jadikan jangan sampai kita termasuk orang yang mengasingkan 4 hal. Pertama, al-ghuraba'u fid dunya arba'atun. Ada 4 hal yang akan diasingkan di dunia ini. Pertama, Qur'anun fi jawfi dzalimin, Al-Qur'an di dalam hati seorang mukmin. Al-Qur'an di dalam diri seorang mukmin. Seorang dolim. Quran aya dina hate jelema dolim. Ongkoh nyaho ayatna, ongkoh nyaho tapi teu dipake. Bo, na'udzu. Nu kadua, wa masjidun fi nadi qaumin la yusallafi. Masjid dibangun di lingkungan jalma-jalma nu tara berjamaah. Ongkoh dibangun masjid teh keur hayang sirikna proposal ting blower ka hilir ka girang. Oh, tanda tangan aja, fotokopi deui. Geus hiliwir ka girang, hiliwir ka ditu, melaan beungeut beureu mentaan duit ka pejabat. Ari geus jadi masjid, san geus ya, keun wae aya Ki Sukri ieu. Ulah sampai urang nyieun masjid kawas nyieun kuburan. Ari nyieun rame, aya geus sieun pak embung-embung. Sok gerak akan nyieun kuburan, da rame atuh. Wih, lolobana mun nakap tuur. Atuh nya nyaho ieu. Lobana mah loba di kuburan Kang. Atuh menu macula mah duaan aing nyaho sesana langkut tuur. Meakeun udo jeung kopi. Oh, gawe henteu naon henteu kopi biak 2 gelas. Aya nu kitu aya. Bedil tuh man. Ngaruksak babinihan nu kitu ngaranna. Atuh rek naon? Aya nu nyolatan eueuh. Nu nyolatan aya di makam loba-loba teuing. Atuh ngarobrol nu hiji ngagedekeun abab. Nu hiji culak cangkeng bae bari teu tunjuk kitu bae. Lajak lenjek rokok beak kumanehna. Bo, maka urang kabehan yuk hiji ulah ngasingkeun Quran. Naon cenah? Ulah ngasingkeun Quran sebab eta Al-Quran lamun diasingkeun urang moal boga bekal isukan di akhirat. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Saha jelema asup ka jero kubur teu mawa bekal paeh ngaranna. Ayo ceuk gagayam naon sih? Ngakanan jukut kumaha? Henteu ilik-ilik ku aing saya teh teu eureun-eureun gagayam. Teu mimiti aing celek ka panggung saya teh gagayam wae. Heeh. Aing gagayam teh alus digampe Garut tuh. Bo, hampura nya. Tong dilepehkeun teureui.
Nggak ada haram saja. Oh nggak ada salah cepit meren. Jadi ulah ngasingkeun Quran. Kumaha atuh? Ya, hoyong barokah hirup. Aslina. Lamun hoyong barokah hirup sing bisa maca kaduana ngamalkeun. Cenah urang teu bisa dangukeun. Lalaki dengein cengar-cengir haram jadah. Oh iya mah teu goyang-goyang cengar-cengir. Ya, lalaki dengein. Dengerin, man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an. Eta saya tanda tanda deui. Ai anak tuluhun meureun nya, men hayang hadir tah gitu. Penasaran kira-kira eta. Kadenge kecuali aing bieu. Eta kiru hayna cenah. Ning cenah jenah mah maleutik cenah mah cenah. Nengekeun iroh ya. Aing leutik-leutik di Jabakar mah gedean. Ya. Atuh bekah sarua. Gas. Jadi urang eta mah hayang barokah. Kade sing ingat kana dawuhan Nabi, man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Saha jelema boga anak, baroga anak lalaki awewe. Nah, saha jelema boga anak tapi teu diwurukan Quran, teu dipapatahan maca Quran, teu dipapatahan ngarti kana Quran, maka setiap dosa anak bakal ditanggung ku bapaknya. Bakal ditanggung ku bapaknya. Urang pak ya lalaki ya aing karunya ka lalaki sarua jeung aing lalaki. Yo nu rumah saboga gagantel kunci. Atau orang boga gagantel ieu urang mah. Yo lalaki urang melaan keluarga, melaan rumah tangga, capek, riut, pusing. Naon sebabna? Tugas lalaki adalah memikul beban tanggung jawab dan setelah mati akan diminta pertanggungjawaban. Laki-laki adalah makhluk indah yang Allah ciptakan untuk menanggung tanggung jawab dunia akhirat, dan wanita tidak akan tahu nilai seorang laki-laki kecuali setelah kematiannya. Keur aya mah ku teteh didongdolekeun bete kaup salah saeutik laju bae baeud bakatut manyun babaung ka dituna teh. Atuh ka kalamun nyaho bibir pamajikan lamun keur ambek ka salaki. Ditanya cenah ku anakna, kunaon si mama cenah marah ka si bapak. Asa ngabobok manggih gorowong. Lamun kadeuleu ku ka bibirna kaos kieu jigana teh. Tuh, sadeuri tuh. Da rumah saeun. Emang geus akut sih kronis. Aing teh pan keur ngomongkeun maranehna. Tapi aneh teu kasinggung kalah sadeuri. Aing ngapalkeun ge 2 minggu. Bo. Aing keur latihan jeung si eta teh. Bumpak bum. Melaan aing dijalekan ku pamajikan. Eueuh gawe cenah. Eueuh gawe kumaha aing buku ieu mah gawean aing. Nah naonan kikituanan cicing aing rek ka Garut kitu keur. Ameh naon piduiteun. Da ai bikang mah eueuh pamajikan RT, pamajikan ajengan. Sarua kurang duit mah monyong. Bo. Hayang barokah teh. Mun hoyong barokah back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Eta indung urang baheula, kolot-kolot urang baheula diajar Quran, kilang kitu can aya listrik, can aya jalan, can aralus, baheula mah darae ka Quran. Sore-sore geus neangan karari, geus neangan obor jeung naon jeung jalan ka pangajian, jalan ka tajuk, balik-balik ti tajuk teh harideung irung. Matak urang dieu ulah sok naon? Ulah sok kaleket, naon nu ngahalangan urang indit? Eueuh. Betul? Nya, laras teh. Lamun poe kundang ngarang
lamun poe kondang damar lamun leur lamun hujan. Alasan ayeuna mah bo lamun hayang barokah kembali ke Al-Qur'an. Sebab kakarak budak diajar bismillah ya, kakarak diajar bismillah eta budak, hiji Allah ngahampura indungna, dua Allah ngahampura bapakna, tilu Allah ngahampura guruna. Saha jelema boga budak indit ka madrasah, indit ka pasantren, indit diajar agama, diajar Al-Qur'an, maka hiji Allah bakal ngahadirkeun kahadean di imahna. Dua, Allah bakal micen kagorengan di imahna. Tilu, Allah bakal ngalegakeun hate jalma-jalma nu boga anak diajar Al-Qur'an. Nu kaopat, Allah bakal ngajauhkeun setan ti imah maranehna. Matak hoyong urang salamet tina setan sing aya nu diajar Quran. Ulah nepi ka poe ayeuna anak urang lulus SD naik ke SMP geus hese ngaji. Budak embung ngaji teh geus we embung eceuk mah. Beda jeung sakola. Budak mau sakola kok langsung melotot. Jadi naon saya di sakola? Lamun maneh teh sakola moal boga ijazah. Lamun teu boga ijazah moal bisa digawe. Lamun teu digawe moal boga duit. Mun teu boga duit moal kabeli beas. Mun teu kabeli beas moal nyatu. Mun teu nyatu moal ngising. Tuh ngeunah ngising di bae kitu mah. Melaan euceung ngelehan dianterkeun ku euceuk ka sakola di dagoan nepi ka jam 10 eta budak. Heeh. Nanya ka euceuk, iraha euceung nganterkeun budak ka madrasah bari dagoan nepi ka beres? Iraha euceung nganterkeun budak ka masjid nepi ka beres berjamaah? Aya eueuh. Aing nya hoye beungeutna. Jadi hariwang urang mah nyata hariwang tentang haliah dunia. Akhirat mah teu boga kahariwang. Cirina sabulan teu ngaji, teu sedih, teu nalangsa gitu. Tapi saminggu nu ajak gawe, asa pang didolimna ku Allah. Asa pang teu diurus urang ku Allah, saminggu nu ajak gawe gitu. Nu nitah gawe-gawe acan teu boga piduiteun. Eta hirup urang asa katelekesakeun. Tapi aneh, saminggu urang teu nambahan ilmu, saminggu teu ngaji. Hate teu nalangsa. Padahal al huznu fil umuril muta'alliqati bidunya soro mudliman fil qalbi. Kana langsaan kasedih nu dirasakeun ku hate gara-gara urang mikiran dunia itu bakal moekan hate ka. Itu. Apa tak kade tukang sound system? Kade. Ai masang unggal peuting dinu rajaban ai salat henteu. Insyaallah moal tukang son mah. Tukang son mah soleh. Nu geus mah. Asana ieu moal jauh. Asana neuleubeut-beut mah kitu. Jelema teh soleh ieu mah. Asana ieu mah salat subuh jam 8. Jadi ingat, semua ini tentang kita nuju ngumbara, nuju ngumbara. Jelema keur ngumbara cicing loba keneh, lila keneh di pangumbaraan, lila keneh di pangbalikan. Pangbalikan. Kanjeng Nabi itu beliau 1447 tahun leuwih lila cicing di alam barjah daripada di dunia. Kanjeng Nabi, catat, Kanjeng Nabi kalau dihitung nepikeun ka ayeuna 1447 tahun geus cicing di alam barjah. Bayangkeun, berarti jelema nu cicing di alam dunia lolobana lila keneh cicing di alam barjah daripada di dunia. Sementara urang harus asup ke jero kubur ke alam barjah teu mawa bekal, kira-kira kumaha nasibna? Cing jelema urang teh ieu teh keur mana?
Keur di kebon urang teh teh. Ad-dunya mazra'atul akhirah, betul. Urang teh keur di kebon ieu teh urang teh. Lila di kebon, lila di imah jelema. Lila di imah kebon kumaha? Bedil ku aing. Lila di imah, lila di kebon. Lila di imah jelema, kebon paling koseng sabar jam balik. Heeh. Tapi lamun di kebonan ngan loba ukur candekul teu digawe, teu nyieun kahadean. Moal boga balik ka imah teh moal bawa, moal boga babawaan, moal boga bekal. Eta mah nu ka kebon aya ceup tangkal cawu, ceup tangkal sampe. Balik teh meureun aya bawa-bawaeun bekal. Jalma hirup di dunia teu daek barang gawe, teu daek amal soleh, balik ke akhirat rek mawa naon. Maka man aroda ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Fa ammal arba'atu allati yulazimuha fa muhafadhatus sholawati was shadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kathratut tasbihi. Hiji jelema lamun hayang salamet dunia akhirat, salamet di jero kuburna. Lamun jelema salamet di jero kubur, salamet akhiratna. Lamun jelema cilaka di jero kubur, leuwih cilaka di akhiratna. Hiji nu kudu didawamkeun ku urang salat 5. Nu tadina 50 waktu ku Allah dibere karinganan sabaraha? 5 waktu. Wasilahna Kanjeng Nabi tepang sareng Nabi Musa. Kenging naon dulur anu soleh, kenging naon Nabi anu mulia. Kami diperintah sholat sabaraha waktu? 50. Balik deui Muhammad. Naha moal kuateun umat anjeun moal kuateun. Ai kitu kami geus nyoba ka umat kami kilang kitu kurang ti sakitu teu kuateun. Kilang kitu umat kami teh galede awakna, bedas tanagana panjang umurna, sementara umat anjeun leutik awakna, lemah tanagana, ipis keimananna dengan galedeh hutangna. Nganjuk balik deui Muhammad, singkat cerita kesimpulanana kantun 5 waktu balik deui cek Kanjeng Nabi Musa hariwangeun atos izin saur Kanjeng Nabi sebab kami diperintah salat 5 waktu dilakonan kabeh maka hakikatna darajatna sarua jeung ganjaranna 50 waktu berarti sawaktu teh sarua jeung 10 waktu. Jelema dawam salat 5 waktu boga ganjaran salat 50 waktu. Tong wani-wani ngalalaworakeun, tong wani-wani nyepelekeun. Kade Pak neangan beas penting salat oge leuwih beas bapak bakal barokah lamun aya salatan. Sakede duit bapak barokah lamun aya kesang bapak jadi saksi isukan lamun aya capek bapak bakal jadi timbangan anu matak ngaberatkeun lamun aya salatan. Matak tong wani-wani yakeun salat kama qala sahrukan wa kajol. Sorry, saya tidak akan mengkhianati istri. Because this is my love. This is very honey sweetie baby. Istriku pernah berpesan, kalau ayah keluar berapa hari, 1 minggu, 2 minggu, silahkan. Ingat, ngopi di mana saja boleh. Tapi kalau mau nyusu harus di rumah. Tuh. Nggak boleh di luar. Hah? Aing susu ge embo kok baca badak.
Bisi kuna naon aing? Aing mah da teu pecah-pecah bibir. Lamun cokor mah heuh. Bo kade salat masing dawam kade lali jaga. Kenapa kita harus menjaga salat? Karena kita tidak tahu Pak Bu salat yang mana yang akan diterima oleh Allah. Salat nu mana Kak? Nu nepi ka Allah. Sementara memeh nepi ka Allah salat urang dibawa ka langit harus melewati 7 lapis tingkatan langit. Setiap langit ada penjaganya dan setiap malaikat itu mereka menjaga pintu langit dengan berbagai macam karakter, berbagai macam kemuliaan. Langit kahiji, malaikat menjaga pintu langit agar jangan sampai ada amal yang di dalamnya tercampur oleh ghibah. Hei, urang Pasir Bogor, cing, saha di dieu anu letahna salamet tina ghibah. So, moal. Teu aya di antara urang nu letahna salamet tina ghibah. Oh, ingat-ingat ku teteh sabaraha kali ngomongkeun RT. So, komo nu kabere tah. Dulu awak RT sampai kebegang. Beak dia ngomongkeun sampai ka ngebul batur. Ih, sabaraha kali teteh ngomongkeun mitoha. Sabaraha kali ngomongkeun tetangga. Tuh. Sabaraha kali teteh ngomongkeun ustad. Hah? Oh sok pengajian, oh sok. Ngan balik di pengajian teh, aing mah keheul tak ka ustad. Aing kitu mata ka aing horeang ngaji teh horeang. Aing kitu, ada ustad eta mah jangan nyindiran wae aing ngaji. Bosan aing mah. Gitu. Naon sebabna asa kasindiran ece. Maaf teh, lamun ustad ngabahas hiji hukum, hiji karakter, hiji akhlak, kalakuan teteh kabahas naon salah ustad atuh henteu gawe ta ustad. Nyindiran ece. Pagawean. Eta mah seperti kieu, jelema kaserempet kareta, salah jelema salah kareta. Salah jelema kudu ngajedog di dinya. Salah jelema. Kenapa menjedog di situ? Coba geser tong dina rel kareta atau mah kaserempet. Ieu ge sarua teteh ge coba kalakuan robah, geser kalakuan teh. Ustad ngebahas gibah, moal ka sini, ustad ngebahas Bang Emok, moal ka sini. Moal. Bo, kumaha cek eueuh. Sakitueun atuh. Pagawean nyindir we, merehan tuh. Cenah ya. Hati-hati. Selama urang dieu kabeh migawe gibah, dipastikeun salat urang mentok teu bisa asup ka langit kahiji. Kamanakeun? Dibawa ieu amal urang Pasir Bogor ka langit ku malaikat Hafado. Saha? Kuring. Saha? Malaikat Hafado. Aik naon? Ieu mawa amal. Amal saha? Amal Ceeti. Aya Ceeti. Eti mana? Pasir Bogor. Begitu dibawa ditinggali ku malaikat penjaga langit, tong dibawa ka dieu amal kitu patut mah. Nah, sebab ieu amal Ceeti kacampuran ku gibah. Kamanakeun atuh? Tampilingkeun kana beungeutna. Gebugeun kana tonggongna, sebab kami diperintah ku Allah untuk memfilter, menjaga jangan sampai ada amal yang masuk ke langit pertama dengan tercampur, terkontaminasi oleh gibah. Dibalikeun deui eta amal. Teu. Nu kadua dibawa deui amal jelema teh. Amal saya ieu teh amalna si Neni. Aya Neni. Hampura aja hampura. Neni mana? Pasir Bogor. Bong dibawa ka langit kahiji, tembus alhamdulillah. Lantaran ce Neni mah tara ngomongkeun batur ai keur molor mah.
Aing mah resep teh lamun nempokeun ibu-ibu keur ngomongkeun batu resep aing mah. Heuh. Dulukeun beungeutna geura. Sadetik robah 10 kali beungeutna. Aslina. Heuh. Semakin akurat informasi yang disampaikan, semakin senyap suaranya. Beuki eueuhan suaranya. Ya, ngadeng. Ibu-ibu tah lamun geus karumpul kitu poho bo lamun ibu teu eureun gibah salat ibu macet di langit kahiji boro-boro bisa tembus eueuh balik deui balik tak dilaknat ku malaikat. Jadi salat urang puasa urang maca Quran urang sedekah urang teu dugi ka Allah lain Allah teu bisa neuleuh amal urang ngan eta teh keur ujian ngahaja ku Allah diayakeun proses eta teh supaya jadi pelajaran keur urang. Ka mata ge eta nu salat ge teuing salamat teuing henteu nu salat ih kalah molotot ka aing nu salat teuing salamat teuing henteu eta ge komo nu ninggalkeun salat mah urang atuh aya arep-arepeun susuganan urang tembus ka langit eta nu teu salat ngarep-ngarep naon sarojeng kieu kakak melak di kebon melak atuh aya arep-arepeun hasil meureunnya melak cau atau hasil cau melak cabe hasil cabe betul aya eta cau henteu cabe henteu ngarep-ngarep naon arep-arepeun ka eta ge nu berjamaah teuing salamat teuing henteu komo nu teu bijakeun bisi salaki teh ai tahlil beuki ai berjamaah henteu aya nu kitu bedil heuh ai tahlil mah beuki diodang ku tetangga teh wih ka mana aja tahlil lah teu kagok budak dibawa heuh boga budak opat bawa opat-opatna geus pan ibu sia teu ngejo pan ngirit-ngirit pabeasan heuh dikerid eta bo bejakeun salat penting bukan yang penting salat sebab nu salat ge teuing salamat teuing henteu sebab salat jalma puasa jalma sedekah jalma dibawa ka langit barang nepi ka langit kahiji tong dibawa ka dieu nah ieu salat aya gibahan berarti hiji PR urang eureun diajar eureun tina gibah. Gitu matak begitu ceneni dibawa salatna ka langit ceneni geus aman aing tadina gara-gara saya eta ceneni tah begitu dibawa amal ceneni ka langit dunia tembus sebab ceneni tara ngomongkeun batur tapi sok diomongkeun batur ngan begitu dibawa ka langit kadua amal saya neni mana pasir Pogor kumaha cek malaikat tong dibawa ka dieu nah sebab ieu ceneni salatna puasana zakatna umrohna mengharapkan balasan dunia salat urang ngarepkeun dunia lamun teu salat sieun rezeki urang pegat lamun teu salat sieun dagangan urang teu laku teu salat sieun urang teh naon dipegatkeun rezeki jelema sajauh-jauh umroh ka Mekah hayang lancar usaha cenah. Leuheung eta mah eta jelema jarah ka makam waliullah cenah hayang naon? Hayang beunghar cenah. Datang di kumah teh mah leuheung eta mah jarah mah ieu datang ka dukun cenah. Ki abi hayang beunghar cek aki mun aing beunghar moal muka praktek sia. Meureun aing muka mall. Atuh bo sekede lain ulah urang neangan dunia nu ulah dunia macet dina hate nepi ka urang keur salat ingat dunia nepi ka urang neangan beas ninggalkeun salat nepi keun ku urang usaha nepi ka poho ngaji acan nepi keun ka urang neangan maisah neangan kipayah ka
megatkeun silaturahmi. Sabulan bleng eueuh teu ngajang-ngajang acan ka kolot. Boro-boro ka dulur ka kolot pleng satahun eueuh teu ngajang-ngajang acan ka kolot. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirata. Wa yuhibbunal mala wa yansawna al-hisaba. Cinta kana harta, poho kana hisaban. Padahal urang ngumpul kabeh eta dikumpulkeun ukur jadi hisaban. Des dunia mah kitu, bisa makena jadi hisaban. Teu bisa jadi siksaan. Cak deui. Bisa urang makena dunia jadi hisaban. Teu bisa makena jadi siksaan. Sakitu-kituna teu kurang teu leuwih. Eta lamun urang usaha dibungbongnya. Urang dijieun, peuting dijieun. Urang suku dina hulu dina suku ting kumaha tah? Hooh. Wow. Atuh hooh. Maksudna tapi ka lesot salat, lesot ngaji, maka ieulah jalma-jalma anu disebutkeun cilaka. Naudzubillah. He boleh saja barang-barang. He boleh saja enggas sekali baik enggas. Daik teuing. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat barang. Sekali baik sekali ini tadi. Arek moal. Oh sok. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau nanti, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Pak, nu dikumpulkeun ku bapak semua atas nama. Bo, nu dipimili ku ibu semua atas nama. Ibu boga kongkorong atas nama ibu. Ibu boga HP atas nama ibu. Boga motor atas nama ibu. Ibu boga tanah atas nama ibu. Boga mobil atas nama ibu. Geletek maut tingali. Geletek we maut. Kabeh eta susuratan ganti ngaran. Cerdas tuh. Nu tadina atas nama ibu jadi astana Bo. Nu tadina atas nama ibu jadi astana tingali. Nu boga ngaran dihandap ngaranna di luhur. Sebenarnya atas nama. Semua yang kita miliki atas nama. Maot we kakakna, namanya di atas, yang punya nama di bawah dikubur. Maka eta ngaran kakak leungit dina susuratan STNK, BPKB, nu tadi ngaran kakak bisa robah, bisa jadi ngaran anak atau ngaran batur. Surat tanah SPPT nu tadi ngaran kakak ngaran batur. Bahkan surat kawin. Hah? Sok siap. Hei, surat kawin. Nu tadi ngaran kakak ngaran batur. Cok, nya mobilna ditumpahkan, nyok bikang ditumpahkan. Arek kumaha ta urang? Ai. Bo, ayo sing sadar, semua kita adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu. Urang keur pa alus-alus amal. Mata hayang alus amal, tinggalkeun gibah. Hayang alus amal, ulah macet ku ngarep-ngarep dunia. Da ari dunia mah dibikeun ku Allah boro kanu ibadah, kanu teu ibadah dibikeun. Dunia mah ye, nu dipika cinta dibere, nu kafir dibere. Sakali deui, nu iman dibere, nu kafir dibere. Ngan ari nu iman jeung amal soleh mah dunia teh jeung ridona, ari nu kafir mah ukur dunia unggul. Matak lamun urang hoyong barokah, hoyong tenang, lamun urang hidup hoyong tenang, rizki teh dunia teh kudu jeung barokah. Nah, sebab teteh niakeun salat, maaf, mungkin duit mah kabawa ka imah, beas kabeuli,
tapi loba nu eueuh barokahan. Sakit deui. Sakit deui ya. Dulu tukang son keur nyuh kopi. Sakit deui. Mungkin duit mah kabawa ka imahnya kan. Usaha teh hasil beas kabeli bahkan motor ge kabeli tapi barokahna mah teu kabawa. Naon sebabna? Barokahna diruksak leungit gara-gara aka ninggalkeun salat. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh zuhur asar maghrib isya buang belas we matak ulah nyalahkeun sasaha yeuh ce urang hirup teh bingung teu puguh nu dibingungkeunana susah teu puguh sumber susahna. Oh ternyata salatna dikantunkeun rizki nu dibawa ka imah ka didahar ku anak ku pamajikan paingan anak teu ngadenge ka omong kolot paingan pamajikan teu nurut ka kakak lantaran atuh eta beuteungna diracun ku kakak mana beasna teu baro cacak rizki teu barokah goreng komo lamun haram sakit deui cacak rizki teu barokah goreng eta rizki teu barokah didahar ku pamajikan kakak lajuna didahar ku anak kakak teuas hatena boro-boro daek diajak ka Allah nu aya mah kalakat hayangna naon ngalawan eueuh hasrat hayang taat ka Allah eueuh lantaran naon teu barokah akhirna di imah teh eueuh katenangan eueuh leungit katentreman cing urang membangun rumah tangga teh hayang tenang lain tuluy balik ka imah urang teu daekeun tenang aneh naon sebabna sebab urang hirup bersumber dana dahareun anu teu barokah. Di mana sumberna eta ninggalkeun salat saha ninggalkeunana bapakna salat ibuna salat anak teu salat leungit barokah. Anak salat ibuna salat bapakna teu salat leungit barokah. Bapakna salat anakna salat indungna teu salat leungit barokah. Kecuali euceuk mah teu salat teh gara-gara head lain maksiat eta mah. Bu beh nama urang hirup teh nya kitu. Susah teh lain pedah batur. Susah teh lain pedah ku batur, ku urang-urang kene lantaran urang ninggalkeun salat dua kiih meureun. Oh, langgar lajeng kana. Bare jalan, boro. Teruskeun. Sok Pak, da karasaku kakak, capek teu neangan apakah? Luut leet kesang, betul? Komo lamun bagian babayar ha? Riut eta loba nu nagih ah. Ih, gede ceng minta eta. Setiap manusia yang punya angsuran liur unggal bulan keremayar setoran anak tukang jajan indungna beuki dangdan salakina edan lelempah ngan di jalan nginjung kami toha sarua teu boga tungtung maling domba tetangga. Atuh gara-gara naon teh? Hirup teu tenang. Naon sumberna? Leungit barokah. Di mana bijilna? Ninggalkeun salat 5 waktu. Bu, abi moal bosen ngabejakeun ieu.
sanajan geus dipeleter ogenan dina YouTube boh dina naon bisi aya nu naon bisi nu geus nyaho kakeunaan ku poho aya nu can nyaho ngebleng hiji jelema ninggalkeun salat dicabut barokah umur, dua dicabut barokah rizki, tilu dicabut cahaya tina raraina. Kak eta anak urang teu ngumpama ka urang teu ngajenan ka urang ti mana bijilna bawa eta tina salat ninggalkeun salat. Naon sebabna? Anak teu nyahoeun teu apaleun beh mana ieu ngahormat kanu jadi bapa kanu jadi kolot. Naon sebabna? Kahijab rarai bapakna cahayaan sehingga katempona teh ijid geuleuh jijik gitu nya embongeun batur teh embongeun ka urang ngahormat ngajian teh naon sebabna kamuliaan urang mah boro-boro ku anak leumpang hareupeun hayam dibintih kok lantaran katampo ku hayam banget urang jiga caruh atuh naon aya caruh berjamaah aya caruh berjamaah mata lamun kakak caruh teh lain aya lain berjamaah nya lain berjamaah. Ingat kawan, hidup kita berada di antara azan dan sholat. Lahir diadankan, mati disolatkan. Lahir diadankan, mati kita lahir ditolong orang dan mati digotong orang. Dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat. Nyawa ngangseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyampeurkeun ka alam baraja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur Pak RW. Meunang ali geus diukur mahikeun awak sakujur geura dulur. Meunang ali geus diukur harek naon anu dibawa imah boga sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh mela nafsu pasea meunang tisuk-suk tidung-dung anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage ibadah ka teler-teler nepi ka nyang hulu ngaler di tengah imah ngagoler diriung ditarungguan diriung ditarungguan apa ngerasa Ustad Surawung pandai Ustad Surawung di dia mah susah senang ngariung pokoknya mah iya. Nah, doakeun Ustaz Surawung semoga tidak layu. Bo Surawung mah seungit. Betul? Seungit. Rek mais oge make Surawung tuh. Terus teh nya rek mais lawok Surawung, mais tahu Surawung, matak teteh teka beli minyak geus Surawung we geus. Teteh atunya teteh rek sare teu boga minyak popogeun Surawung kana kelek. Pati salaki Aisyah mais naon dina kelek. Mais kelek. Bo awas lamun urang maut deui bekal nu matak jadi andalan urang kecuali hiji salat 5 waktu hiji pek gerak lantaran lamun ku ibu ditinggalkeun maka bencana nu bakal kapendak engke lain bencana akibat nu bakal kapendak di alam kubur gara-gara ninggalkeun salat nyaeta hiji Allah marentahkeun ka malaikat poekan kuburanana nu kadua sempitkeun kuburanana nu katilu teror nepi ka poe kiamah bayangkeun Pak hiji poek dua sempit tilu
diteror, disingsieunan. Di dunia orang diteror ku jelema. Soak moal. Soak unggal poe unggal peuting aya neror ka imah, aya nu datang ka imah. Tuh eureun-eureun. Leuheung di dunia bisa naon? Bisa milu ka tatangga boh ka dulur. Aya di alam barjah, di alam kubur erek ka mana urang? Pak, Bu. Yeuh, anu sok teu sabar dina ngajalankeun hirup. Anu sok babari aral, babari pusing dina naon dina ngajalankeun hirup. Ye dangukeun nya di jero kubur teh poek jaba sorangan rek saha nu nulungan saha moal aya kecuali amal urang sorangan matak ieu mah pangemut-ngemut we ka urang dieu sugan ari dibere naon mah pepeling mah nya emut kitu nu tadina anggang ka masjid jadi daya ka masjid nu tadina teu beuki berjamaah atuh jadi maksakeun gitu nu osok atuh beuki husu beuki istiqomah amin. Yuk dangukeun gerak kubur teh jaba poek jaba sorangan kama kola maduri. Sorangan jaba poe sorangan jaba keuk sorangan jaba poe sorangan jaba keuk rek saha anu maturan rek saha nu bela rek saha nu bela sorangan jaba poe sorangan jaba keuk saenggeus awak diasukeun ka kuburan saenggeus awak diurugan ku taneuh beureum datang malaikat mungkar nakir saha nu bisa mayunanana poek jaba sorangan poek tur keung poek tur keung sorangan jaba poek sorangan jaba lamun urang maot maka jelema-jelema nu baheula peduli ka urang nu baheula cinta ka urang bakal naringgalkeun urang daek teu daek mana nalika bapa ibu dikuburkeun jelema milu nganterkeun milu nu baheula kumpul babarengan nu baheula suka bunga rek susah rek bunga ngariung pret nalika dikuburkeun mah kuburan can anggeus balik pangheulana bapa dikuburkeun padahal nu dikuburkeun teh jasad bapa nu pernah nulungan ka manehna tapi si eta ngadon ngobrol handapeun nakal awi bari ngepeluk udud udud nu dikuburkeun teh saha jelema nu kungsi hirup jeung manehna babarengan tapi geuning bororaah hayangan maca Quran salila mencit onta beres kuburan talkin can beres geus mabret balik cing ukur sorangan bapak orang yang mencintaimu dia pulang sambil terisak lewat saminggu mereka akan lupa bahwa engkau pernah hidup dengan atau tanpa dirimu mereka akan melanjutkan hidup mereka dan engkau hanya akan menjadi kenangan dalam hidup mereka lamun alus pagawean urang di dunia akan dikenang kebaikannya menggoreng mereka akan secepat-cepatnya melupakan kejelekan kita artinya ketika kita meninggalkan jejak jelek maka orang akan
sedemikian cepat melupakan bahwa kita pernah hidup. Kenapa? Karena di dunia ini yang mampu bertahan hanya orang-orang yang memiliki kebaikan dan kemuliaan. Sok di dia aya jelema tukang nyeun goreng. Erek dikenang gitu. Moal. Matak lamun dikenang ka gorenganana nu wirang saha? Nu hirup. Saha? Dulurna, anakna, keluargana, betul. Laras. Jangan kau tinggalkan jejak jelek kepada orang-orang yang kau cintai. Maka urang kabehan berusahalah menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang soleh. Pak, Bu, teruskeun, nu kadua bekal engke ka jero kubur teh sodaqoh. Naon Bu? Sodaqoh. Kade sodaqoh teh mantak mareuman bebendon Allah. Bu, siapa tahu ya punya Bu, siapa tahu ibu sodaqoh Allah mareuman bebendona nu tadina ece kaleket kana salat jadi dines kana salat. Saha nu nyaho ka nu tadina kakak getapna kana nguseup barang kakak sodaqoh getapna kana salat. Leres teh? Saha nu nyaho nu tadina urang kaleket ka majlis taklim kana ngaji hoream sabada kakak sodaqoh Allah ngijinan kakak hadir ka majlis taklim. Allah narik hati kakak digerakkeun digulak-gilek. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minal. Allah nu tukang musik malikeun hati jelema, hati makhluk. Nya saha nu apal sabada urang sodaqoh Allah merenahkeun urang dina kahadean tina kagorengan. Bu, matak mun urang boga milik sing daek sodaqoh hiji ka kolot kasa ai kolot aya 3 aya sabaraha aya 3 hiji nu ngalahirkeun ka alam dunia, 2 nu ngawinkeun urang ka anakna, 3 guru nu ngaluarkeun tina kabodohan kana kanyaho. Eta kolot urang eta. Matak mun urang boga milik boga rezeki sing ingat kanu deukeut saha? Kolot. Kadua kadulur kasa dulur katilu baraya tetangga kakara kayatim. Bu ieu mah boro-boro ka batur ka kolot tara boro-boro ka batur ka dulur aya deui jelema nu pupujieun anu naon anu hayang ka andal teageun ai ka batur bager ai ka dulur pelit aya nu kitu. Hi bijakeun anu koret bijakeun. Bijakeun anu koret. Bere supaya meh kitu hese boga pangabutuh urang teu hese bereda moal rugi mere ka bapa mere ka emma mere ka bapa mere ka emma mere baraya mere tatangga. Yo misalkan dibikeun kabeh pantos eta teh turlu yu pisan kacida mane jeung kabina-bina koret jaga ke gaduhung bisi hajakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawace ode meuni gaya teu kawace ode meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya loba gaya bantuan gerak ulah loba gaya iko batur boral ai kadulur pelit. Hei naudzubillahi min dzalik sing emot Allah Subhanahu wa taala resepeun ka jelema beunghar anu sodaqoh tapi Allah leuwih resep kanu miskin daek sakaya deui Allah cinta kanu beunghar daek sodaqoh tapi Allah leuwih cinta kanu miskin daek. Ini berarti Allah mere pesan ke urang ulah sok ngarep-ngarep wae pamere batur. Heuy. Ulah ngarep mere balik tak kudu daek mere batur. Jeung kieu urang mah barang bere teh ulah sok sarwana. Pan urang mah kakarak bisa kieu daek mere teh kanu sok sakaya deui. Urang mah daek mere teh kanu sok padahal pang alus nama daek mere kanu pedit
Akhlak itu adalah ketika orang bisa merek kanu pedit atau bisa merek kanu hewa ka urang. Si itu teh hewa ka urang, sidik urang nyaho si itu teresepeun ka urang, tapi urang bisa keneh merek ka manehna eta akhlak nu kitu kan. Kakak mere si anu peda si eta sok nganteuran ka urang, si eta sok bager ka urang, lain akhlak, balas jasa eta mah. Balas jasa. Ala adullukum ala khairi akhlaki ahli dunya wal akhirah. Hei sahabat, kade sing ingat daek teu maneh dibere nyaho naon akhlak pangalusna sakolong langit jeung sakolong bumi, artinya penghuni dunia jeung akhirat nu pangalusna akhlak adalah ayeuna itu aneh emang ibu-ibu mah gitu atuh saya ibu mah soang ya soang ya. Jadi pohon deh aing ngambil akhlak pangalusna penghuni dunia jeung akhirat mana man antasila kotoaka jelema anu nyambungkeun tali silaturahmi ka anjeun. Bo lamun aya jelema mutuskeun silaturahmi ka urang ulah sarua. Maksudna kumaha? Maseaan ka urang ulah sarua. Balik tak kumaha? Sing gede hampura. Bo jelema nu pangalusna akhlak penghuni langit jeung bumi hiji nu nyambungkeun silaturahmi ka jelema nu mutuskeun bisi teteh boga lanceuk teu pati resepeun ka teteh, bisi teteh boga adi teu pati resepeun ka teteh, maka ulah sarua. Naon sebabna? Lamun sarwana berarti urang sarua teu boga akhlakna. Hiji antasila man qata'aka nyambungkeun silaturahmi nu geus pegat. Kedua watu tia man haromaka daek mere kanu koret atawa daek mere kanu ngewa. Sidik si eta teh ngewaeun ka urang. Heueuh kitu. Boraah mulang tarima nganuhunkeun ge henteu, tapi kakak daek keneh mere, daek keneh bager, daek keneh someah, ta eta akhlak teh. Kitu. Bisa henteu? Heueuh, pahit emang pahit gitu. Sok we ulah waka urang mere, urang seuri si itu ngabaliuri kapan pahit eta kana hate. Leres teu? Urang seuri tuh deuleu kalah molot tukang kameramen mah deuleu. Laku dibedil ku aing. Urang seuri ka mehna, tapi kalah kieu. Nah, nyeri teh hate. Tak bisa teu urang. Teu kepengaruhan. Lamun bisa urang berarti termasuk jelema nu pangalusna penghuni langit jeung dunia. Eta cek. Nu kadulu wa ta'fuwa amman zalamaka daek ngahampura karena kesalahan batur. Lamun teteh narima kadoliman ti batur kahade. Ulah ngadoakeun goreng. Saede lamun teteh kakak narima kadoliman ti batur, narima pilara ti batur, leuwih alus ngahampura ka batur. Ta eta nu kitu ngaranna umat Kanjeng Nabi nu pangalusna akhlak sakolong dunia jeung sakolong langit. Bo bisa teh kira-kira hesenya hese urang pan urang mah boro-boro di alam nyata nempo film ge urang nempo film pan hawana urang mah jiga lamun urang sutradarana dibeak kata dikakayak kata nya apa urang mah nempo film baheula teh film si Andin pan nya balas atuh Andin saya mah jedog we tadi aneh aing mah eta si Elsa ongkoh deui nya maneh nu miceun maneh nu penjara pan aing tatanya heula ka pamajikan ce urang mah nepo film teh greget neuleuh pemeran utama sabar urang mah greget aing ku kareuh nepona ge itu lain nya punya nya urang mah neuleuh kahirupan batur ya urang neuleuh kahirupan batur tuluy kanyanyerian da greget hate teh hayang pangmaleskeun leres teh nya kaos kamari di ditu di Ciamis
aya budak disiksa ku indungna ce. Ih, beda budak terek meureun. Nya. Eta budak disiksa ku indungna ce. Jaba unggal poe titah dagang mendoan. Mun alus dagangan. Di alam lamun teu beak disiksa ce. Tara dibere eta duit nama. Teu kaop salasa eutik, watu dijueng ka buruan imah pantekan. Kunaon bae ce. Nepi ka dadak sakala eta mah budak sapoe sapeuting teu dibere dahar. Nepi ka sakarat eta budak. Lajuna kuring rek nulungan kumaha jak ayeuna mah usum kahupan. Ka uhap we. Salah saeutik bisi urang nukeunna. Mata ukur bisa ngadoa we ya Allah tulungan eta budak leutik kitu-kitu teuing eta indungna aku. Jahat-jahat teuing. Aing lajuna mah teu kuat neuleuna disiksa we unggal poe paruman ku aing tipina lajuna. Keheul tuh da aing neuleuna. Di Bandungan ku aing kalah ka teu anggus hayu penyiksaan mata krieu pusing-pusing mata aing cokot remote paruman tipina aing mah janglar. Heuh ce eta cocok film urang mah ce. Komo lamun kenyataan. Hese moal mendak ce paingan lebah dia Rasul adalah ahsanul khuluqi. Rasul pangalus-alusna akhlak sebab Rasul parantos nyontoan ka urang kabehan. Tingali dibandingkeun jeung urang Arab akhlak urang Garut moal aya nanaonan. Sagenjur-genjurna Garut moal sagenjur Arab. Maksudna sagoreng-gorengna akhlak urang Garut moal sakeras Arab. Gitu. Ternyata kunaon Rasul ditutus di bangsa Arab itu karena model kejelekan akhlak pang jahiliyah-jahiliyahna baheula di Arab. Matak urang di dieu narima pilaran narima ieu bisa teu urang nuturkeun Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan urang diajar tiasa nuturkeun Kanjeng Rasul. Amin ya rabbal. Mantak engke mah barang bere barang anteur teh ce ulah sok kanu mere ungkul anteuran kanu tara ge. Hi baheula maka eta rek lebaran teh nya. Rek lebaran teh ya. Hi rantang. Rantang teh rantang. Ngantai kahilir kagirang eta rantang. Ka imah dulur tatangga baraya heueuh. Ti dieu kueh lapis, ti ditu kueh gegetuk. Heeh. Ti dieu cau, ti ditu pisang. Ti ditu teh naon? Ti ditu teh leupet, ti dieu buras. Kitu baheula mah. Jadi urang teh silih anteurannya panya. Ternyata eta resep kolot baheula nyangreudkeun hate. Eta teh resep nyangreudkeun sok geura kakang nganya ka imah dulur teu barang bawa. Kumaha eta dulur urang? Jeung saha ka dieu? Wayah naon teh ditu? Haus dieu. Tapi lamun kakak mau keresek, ulah loba mah jeruk sakilo we. Bisa ka dieu? Hadiah. Sia mah ih, naon ieu? Ih, sagala babawaan sia mah hasem geuning. Semua rajin barang bawah hakeun monyet cenah ieu. Tapi eta urang ka asli nyaan nganjang ka imah dulur bari barang bawa. Ih, da eta beda penerimaan teh. Sok buktikeun geura bisa teu percaya keureuh ceuli RT. Atuh ngeunah wae ceuli aing. Sok geura teteh nganjang ka imah. Hok teteh. Geura teteh geura. Geura hari teh nganjang. Sok geura nganjang ka imah dulur. Ulah mawa segala dibawa mah. Eta we mawa naon di dieu oleh-oleh nupang eta. Heeh. Gitu. Atuh nya. Ih, mata urang ajarkeun ka anak ye, mun nganjang ka imah dulur, ka imah baraya. Stop paradigma lama, nu ortodok mana? Ieu mah unggal nganjang ka imah dulur, tuh si mamang tuh, persen. Persen nahan. Aya anak uwa tuh kasih A aja kasih A. Mana THR? Budak tadi papatahan teu bener. Ti leutik geus diajar jajaluk. Robah engke mah ceuk nganjang ka imah uwa, nganjang ka imah mamang, sanajan urang hirup sahandapeun manehna, ajarkeun kedermawanan kumaha cek urang? Yeuh, pasikeun ngareut jeung teu. Sok, bikeun duit 2000, yeuh bikeun ka anakna. Mere anakna 2000 pantes. Mere bapana mah heuh urang sarojeng ngahina. Tapi mere anakna, yeuh pasikeun cik cenah jajan, ulah urang mikeun anak. Naon? Eta teh tarbiyah. Lain tibalik, tuh kasih wajib cik persen.
Bu matak sodakoh teh matak bawaan alam kubur. Nu katilu maca Quran eta Quran nu dibaca ku urang bakal nyafaatan di jero kubur. Nu kaopat maca tasbih mantak urang sibuk di dunia poho salat poho maca Quran poho sedekah nyaah wae bisi balangsak bisi masakat nepi ka urang maca tasbih tos salat teu hayang-hayang acan batur mah Allahumma antas salam wa minka salam ieu mah Allahumma lantas jalan komo lamun aya Persib melaan eleh pangajian dipindahkeun nu karunya mah eta nu paeh gara-gara Persib wah tahlil tinggal 5an atuh tahlil tinggal 5an aya 7an jeung budak eta ge budak paling silih jorogeun bae 5an nu 5 mah kolot nu hiji heuai bae nu hiji atuh molor muyung nunutan helalah nu hiji mun aing nu paeh cakar tah lagi teh Bo bijakeun bahkan keur lalaki mah ya keur lalaki Pak man qala ba'da ma tuqdal jumu'ati subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marratin saha jelema lalaki nu maca tasbih sabada nu naikeun salat Jumat 100 kali Pak saha jelema anu beres nu naikeun salat Jumat tuluy maca tasbih subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali Allah bakal ngahampura dosana 1000 dosa jeung pikeun ibu bapakna Allah bakal ngahampura dosa 24.000 urang mulang tarima kolot teu bisa ngabungahkeun kolot keur hirup eueuh urang ge sarua pacemut hirup jeung beas pabeuli jeung harga beling atuh teu bisa nyugemakeun kolot keur hirup atuh matak naon ku urang jaga mana baca tasbih unggal Jumat ku urang 100 balen 100 kali insyaallah dosa urang 1000 dihampura nu urang wungkul nu ibu bapak 24.000 mantak ulah neuleuh hariring mudah-mudahan hariring sing jadi pepeling opat amal opat perkara nu bakal jadi bekal di alam kubur catet dina hate kama qala Ki Ruhai langsa di alam barjahna aripek di dunia teu salat du paroek di jero kuburna aripek tadina teu salat aripek tadina teu salat kaliwat salatna ulah pegat komo lamun istiqomah sok berjamaah mun kaduga sedekah kabaraya maca Quran jeung maca tasbih sing bisa opat perkara nu nyaangan nu ngalegakeun
di jero kuburan duna langsa di jero kuburna hari pek di dunia teu salat du paroe di alam barjahna hari pek tadina teu salat hari pek tadina teu salat ha nikmatna hirup teh sebab orang bisa sholat mumpung hirup jaga sebab tos maut mah eueuh sakede tos maut mah eueuh bagjana urang cilakana urang dina sholat urang sebab salamat sholat urang salamat amal hade urang kabehan cilaka sholat urang cilaka ta amal urang kabehan naudzubillah kunaon abdi nakakeun sholat sebab ari Isra Mi'raj teh bulan diturunkeunna parentah sholat mudah-mudahan nyiki dina hate urang bisa daek ngajaga sholat bo pak aman di dia aman nyaman bertah cicing di dia lamun bapak betah ibu betah jaga ku sarerea mun karunya ka anak incu piara raksa jaga lembur urang ulah nepi ka datang ngondang bencana sakit ulah nepi ka ngondang bencana tingali pak ningali berita di lembur batur geus longsor wae aya banjir bandang wae tsunami wae ngeri gempa puting beliung ka dieu aya berarti aman tinggal raksa urang istiqomahkeun mana nu bisa ngajaga lembur tina bebendon Allah adalah inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika anhum ay innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i alal ahlil ardi surifat an umaril masajid pak bu saknyana Allah ta'ala nalika Allah lek nurunkeun panyakit ti langit ka ahli bumi maka Allah mengkolkeun ngajauhkeun ti jalma-jalma anu sok ngamakmurkeun masjid mata kamari basa covid tah nu ipis iman mah eureun ka masjid teh aneh aing mah ai ka pasar wani ai ka masjid teu wani maaf bukan saya melecehkan aturan pemerintah tapi didinya iman urang diuji lamun bener harita kejadian seperti itu berarti hadis kanjeng Nabi bohong innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i alal ahlil ardi surifat an umaril masajid ketika Allah rek ngalungsurkeun panyakit ribuan panyakit ku Allah di bantuan dilungsurkeun ka dunia maka ku Allah marentahkeun kudu ngajauhan anjeun ka jelema-jelema nu tukang ngamakmurkeun masjid maaf pak maaf bu lamun salila ieu urang ngarasa aman lamun salila ieu urang ngarasa tentrem eueuh bencana eueuh nanaon di urang berarti di dieu aya nu ngajaga mana hiji tukang ngamakmurkeun masjid dua jelema nu saling menyayangi karena Allah silih ajenan karena saling nitipkeun karena saling menghargai karena etan ngajaga lembur tina bencana bapak ngajenan jelema karena beunghar ruksak iman bapak ngajenan jelema karena saeta bager ka bapak toma bapak nyaah ka jelema peda saeta mah bager can boga akhlak ngaranna nu kumaha tuh lillahi
lillahi ta'ala. Sebab jelema nyieun kagorengan kadang-kadang lain pilihan manehna. Itu karena kondisi anu mojokeun manehna sehingga manehna butuh proses, butuh proses, dan terkadang jelema nu maksiat butuh penasehat untuk menerangi hatinya, lain untuk dihujat, lain untuk dihakimi. Mereka butuh penolong hati supaya daek nyaangan hatena. Sementara orang neuleuh kagorengan batur ngan ukur bisa nembeuleuhkeun mangloh kaduana nyacad jeung ngoromongkeun. Yuk saling menyayangi karena nu katilu nyaeta ilal mustagfirina bil ashar. Satungtung di dieu aya keneh jelema nu darek tobat di waktu sahur. Urang sotenan Pak di deuleu salakina pemajikan anak mitoha apem atuh teteh teh nyaho aya jelema di dieu pejabat lain, RT lain, beunghar henteu, terkenal viral henteu, tapi si eta unggal peuting ceurik dina juru masjid, dina juru kamar imah manehna hamparan sajadah ngangkat leungeun mangmentakeun hampura dosa salembur dalaman eueuh jelema eta yakin bencana datang ka urang kabeh. Maehna mah embung kanyahoan ku batur. Sebab maehna mah nyaah teh lillahi ta'ala. Orang nyieun kahadean atul hayang kanyahoan ku batur, maehna mah nyempot di juru kamar bari jeung alah imahna ge teh alus-alus acan, tapi doana tembus ka langit. Buktina sampai hari ini Allah tidak menurunkan bencana ke kampung kita. Lamun eueuh nu tilu perkara, hiji masjid dimakmurkeun, dua tatangga jelema jeung jelema saling menyayangi karena Allah, tilu tobat di waktu sahur, istighfar di waktu sahur, maka amanlah kita dari bencana. We tiluanana, maka eta sudah ngondang bencana. Mantak aman, ayeuna aman? Tanya pribadi masing-masing. Sok raga, mana? Tangannya mana? Leungeun. Mana boga leungeun teh? Angkat. Yuk angkat pandangan angkat. Pak, leungeun. Leungeun. Gitu. Mana Pak? Leungeun. Oke. Sok. Dalam hitungan ketiga, sok adakeun kana dada masing-masing. Hiji, dua, tilu. Sok. Rasakeun getaran jantung masing-masing? Karasa? Tanya pribadi masing-masing. Aing pribadi masing-masing. Sok. Aing tukang ngamamurkeun masjid lain. Lain. Lamun lain berarti urang numpang hirup. Pak? Urang tukang ngamakmurkeun masjid lain. Lamun lain berarti urang geus numpang hirup kana tukang ngamakmurkeun masjid. Numpang hirup urang kumaha ge. Aneh masjid di lembur eleh ku masjid nu aya di rest area. Aneh kuring. Ulah komo masjid na WC na ge eleh. Bo. Makanya mari kita sama-sama jaga lembur ini, kampung ini dengan cara katakan kepada para suamimu, Pak, naon? Jika itu jaga lembur, ke mana? Ke masjid. Cok. Gitu. Lah, mau di imah atau di mau kena deh. Ayo di imah mah di mau kena. Nya, Bo. Sok sekali deh. Supaya kesadaran orang tumbuh ya. Supaya kesadaran orang tumbuh. Jadi salila ieu orang aman di dia. Asli. Aman. Nu ngarongrong teu aya ancaman, berarti aya nu ngajak emut keneh. Hiji, iya astagfirullahaladzim. Hiji nu ngamakmurkeun, dua saling menyayangi karena Allah. Teteh nyaah kabatur, hormat kabatur, bukan karena implik-implik, bukan karena yang lain, tapi karena lillahi ta diparentah ku al eta intina. Nu katilu nyaeta nu masih keneh aya jelema daek tobat di waktu sahur, di waktu peuting atuh. Di mana jelema-jelema keur molor, keur tibra. Nya batur mah tibra tah si eta mah ceurik. Gitu. Eta teh ge osok ceurik mah. Osok.
Ceurik teh hayang loba nu nagih pan nya. Heeh. Matak batur mah ceurik mikiran dosa, urang mah ceurik mikiran. Pak, Bu, yuklah sakali deui tumbuhkeun kesadaran urang nu karunya mah anak incu urang. Engkena nu katempuhan gara-gara naon urangna melak goreng dengan memakmurkan masjid berarti urang ngajaga lembur urang keur anak incu urang. Mudah-mudahan aya kahartos, mudah-mudahan aya karunya ke anak incu urang. Ngartos Pak? Kartos Bu? Atuh saya kahartos mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.